Urang teh ayeuna oke hayang misalkan kitu aja pamajikan nya meuni kitu heula ni salat heula lamun kieu salat teu mata kusuk kitu heula pamajikan maaf kudu jadi teh aya pamajikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qurbana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Far'un akhar ari ieu eta hiji cabang anu sanes. Wa tukrahu sareng dimakruhkeun naon as-sholatu sholat ala manita sopa kajalma anu kasipatan yasiman bi ahadi hadihil umuril isrina ku salah sawios ieu sifat anu 20. Jadi makruh sholat kajalma anu aya dina 20 tingkah. Ayo makruh teu haram, makruh cuma itu aya fadilahna katulah makruh teh. Kalau ditinggalkeun dapat pahala, lamun dipigawe ngan teu dosa, teu neraka kitu. Teh fadilahna. Ahaduha al kahijina tina 20 tingkah suatu makruh teh hakibun nyaeta tingkah jalma anu nahan hayang ngising. Hayang ngising nya geus kada-kada hayang-hayang kayak gitu hayang ngising maksa salat heula. Tah salat teh moal husu. Nya jadi makruh. Meuni kumaha tuh? Meuni ngising heula nya. Sok. Me salat tahu husu. Wasaniha sareng ari kaduana eta haqinun. Make nun haqinun. Ai bil bauli jalma nu nahan hoyong kahampangan hoyong ngumpul tas maghrib tiris hoyong kahampangan kita kasih salah kahampanganna betu kudu kacai deui tiris osok kitu tah teh makruh nya kacai we kahampangan heula kayak wudu deui geus salatna wusu wasali suha aya nomor katiluna hakimun duana ieu mah nyanahan hoyong ngising hoyong ngompol duana mun biasana lamun ngising sok ngompol nya tiap-tiap ngompol ngising ya pakai lamun cenah ka WC umum ai kencing 2000 sebenarnya BAB 5000 masa BAB mah ya aya kencingan. Warobiuha sareng aya nomor kaopatna sopinun. Make nun ai qaimun ala dijrin jalma nu nangtung ku suku sabelah. Makruh salat. Jengke betul lah sabelah kitu. Saya hartosna jalmi anu teu sampai huy sanes. Jalmi anu nangtung suku sabelah, hiji jengkekeun kitu lah. Makruh eta. Wa homi suha sareng aya nomor kalimana sopidun. Aya qarinun baina qudamaihi anu sukuna dirapetkeun ke waktu talian. Dirapetkeun ke talian tah. Makruh eta. Kalaki nya aya istimewa kana kitu. Kawasa di suasana nomor kagenepna tingkah makruh teh hazikun jalma anu make pakaian sereg calana sereg calana apa sereg make lepis sereg salatna makruh tah keruku sujud kecalik moal tumalina nya da sereg teh lepisna ketat kitu nya kamu ipisna bahana ke sujud bahan soleh teh eta sereg eta makruh umurnya
Wasabiha sareng aya nomor katujuna makruh salatnya dalam keadaan jai'un. Jai nyata menahan lapar salat mana heulakeun daripada ke salat yang urang lapar teu matak teu mahusu dahar heula kecuali urang bisa sabarna. Waktu salat geus datang ieu dahar salat heula sabar tonikeun ka dahar mah khusus salatna mending salat bari sabar daripada oke keur salat inget dahar mending mana mending dahar heula dua tingkah di dieu. Tingkah pertama lamun bisa sabarna salat sok tong nyikeun ka dahareun bisa nahan laparna, tapi lamun lapar matak mawa teu usuk ka salat mending dahar heula. Artinya jaiun idza hadara ta'amu lapar tu dahar aya di dinya. Keur mah geus lapar dahar aya urang salat heula kalau mah usuk nek dina tika dahareun. Aya eueuh mah dahareunna sakaya mah di salat we heula sabar we. Nya. Oke geus salat karek neangan dahareunna gitu. Wasaminuha sareng aya nomor kadalapana tina 20 tingkah makruhna salat teh atsanun jalma anu banget haus pisan maka salat ke ti kolot teh garing babacaan ge ningali heula moalnya sakit ningali heula ya bapak eta mah wa tasiwa sareng aya nomor kasalapan tina 20 hafizun nyaeta jalma anu nahan hitut. Kata itu nahan kapan nahan sing nahan hitut mah hayang hitut mules hayang hitut ditahan we bujur dirapetkeun we da seungah kacai teh tiris mending kana hitut kana kaluarkeun heula kayak kacai wudu meh salatna husu wa asiruha sareng aya nomor ka-10na tina 20 tingkah makruh salat teh man hadarahu ta'amun jalma anu deukeuteuna aya dahareun aya hidangan tatuku nafsu ilahi anu merasa hatena hayang dahareun eta aya dahareun urang salat hayang dahareun teh hayang bisa salat we teu lapar teu wailam yakun jayan saja terlapar, hanteu lapar mah kan hayang dahareun eta hayang gitu. Inget wae ke salat teh, lain dah lapar, inget wae meureun sok dahar heula. Itulah artinya maksud. Wakal huduri saya tetap senang hadir qurbu hudurihi deukeut hadirna oge. Jadi bisa jadi dahar deukeut urang di jieureun atawa di dapur. Ai dapur dahareun komo sieun biakeun ku batur mun dahar heula biakeun ku batur mending dahareun kurang nya wakat tauqoni li ta'am atau qonulil jima' ma huduri halilatihi sarua jeung mika sangsem ka dahareun mika sangsem kana jima oge tah poki siapnya urang teh ye oke ya urang teh ayeuna oke, hayang misalkan kitu aja pamajikan. Nya. Meuli kitu heula di salat heula. Lamun teu salat teu mata khusuk, kitu heula pamajikan. Maah kudu jadi aya pamajikan dia. Sok kitu mah beres adu salat dulu nya. Maya kayak salat, meh usus salatna. Kitu. Da aya ulama malu kitu, ulama anu ngarang kitab anjeunna geus kurusna kitab otakna blank. Mumet lah gitu. Jima heula pamajikanana anu salat breng deui anu berani muka deui anu kitu siapa kieu sabar terus 10 kan wahadi asaroha sareng aya nomor ka-11na tina 20 man golabahu naum jalma anu kalindih ku hayang saleh tuluh jeung salat muka salat kalebut wae sok sarekeun heula ketika waktu masih lega datang waktu salat waktu lohor ya
mun mansaran masuk tuluhnya tuluh waduh sare we heula sok satengah jam mah kayak sare kacai neme dur tapi lamun sare lah bakal bablas mending kene salat gitu nya tapi biasana mun tuluh ge kacai sojer cengat teh tuluhna selamat nya eta sebetawis 11 heula tina 20 tingkah anu makruh ulang salat dina 20 tingkah eta. Ya, mudah-mudahan aya manfaatna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.